Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumadir ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengan ayeuna sim kuring beres neraskeun jajar cerita Sunda si acing jawara pinonjol dina bagian anu ka-10na. Satajan dikawitan sim kuring ngomajakeun utacan subscribe mangka diklik tombol subscribe na teras like teras komen teras aktifkeun notifikasina. Kana pun subscribe serang like serang komen hatur nuhun pisan pamudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Urang lanjutkan cariyosna. Mangs alam harita bagi beting bae ronda anu genep urang nyatana si Aceng palbe Mang Musa tea terus Mang Jarot Mang Edi Mang Usup jeung Mang Dudun harita aya di pos ronda malahan mah Boboy sampe jeung Boboy hui sagala. Pelenyeun harita Mang Jarot udud. Palebe oge nyatana Mang Musa sarua harita pelenyeun udud menikeun ka bangun anu nikmat. Sedangkan si Aceng mah tara ngarokok atawa tara udud. Manehna mah diuk we harita bari jeung ngasur-ngasur seuneu di pos ronda teh harita. Gebur hurung seuneu mah malahan mahasep na oge menikeun ka mulot. Ok harita Mang Musa nya tanah palebe cumarita. Kumaha urang euy? Nade kami mitian ngider atawa kumaha? Ari kulama kumaha we rempugna? Ok harita Mang Jarot cumarita. Ari kuring mah kumaha? Abah we tah mah mun teu mah ayeuna kudu ngeuring ayo. Dari peuting mah. Peuting ayeuna can peuting-peuting teuing. Kakara oge setengah 8. Can pati peuting lah. Tapi lamun dek kinder alus. Keun bae lah kuring yang si Aceng dek kinder. Palebe deuk milu atawa deuk di dieu. Hayo lah. Keur semangat keneh ya mangpeung masih keneh can pati peuting. Keun wae lah. Abah oge milu. Ayo Ceng, bawa kokol neta. Ayo palbe lah. Udah siap itu tadi ge. Hayu. Anu sajen kumaha di dia wae atawa ngider ye. Alus nama sarba ngider. Ngan kudu misah tempat. Urang mah kabelah itu tuh ka kulon. Maneh mah Edi Usup Dudun. Ka itu tuh ka belah wetan. Ka arti to. Ok harita Mang Edi cumarita. Katos palbe katos pisan. Kartus palbe kartus. Ayo tuh, ayo. Edi, Mang Usup jeung Mang Dudun harita singkil. Sampingna harita disorenkeun. Teu poho harita jeung bari jeung mawa Boboy sampe sagala saeutik sapotong. Tama lapar we cenah dina peuting harita. Ya sabada kitu masih Aceng bebarengan jeung palebe Mang Musa jeung Mang Jarot. Mang Edi, Mang Usup jeung Mang Dudun jadi tiluan-tiluan. Ngiderna teh tiluan-tiluan. Atuh dina waktu harita pos ronda mah kosong eueuh sasaha. Si Aceng, Mang Musa jeung Mang Jarot harita kabelah kulon sedengkeun Mang Edi, Mang Usup jeung Mang Dudun harita kabelah wetan. Kokol harita ditakolan. Seperti biasa we ilaharna anu ngaronda. Lamun posisi aman harita ditakolan teh beda jeung posisi anu keur kapalingan. Si Aceng harita lempang ti heula teu deung-ludeung. Mang Musa dina waktu harita rada kurang paham lantaran si Aceng biasana nama tara kitu. Unggal poe jeung unggal peuting teh pangedulan ngan sare jeung sare we. Tapi dina waktu harita mah si Aceng bet getol ngaronda sagala rupa. Ceng. Nyawan palbe. Nah ada salah ya teh maneh teh Ceng. Ya salah kumaha di palbe teh ya kuring mah teu salah. Apan milu ngaronda. Palbe biar geus ngijinan. Ieu lain masalah eta. Biasana maneh pan sok geus molor waya kitu. Jeung disok loba ngedulna. Cenah ceuk patua kampung kamari maneh teh cenah ngarit parena. Nah bener. Asa ngimpi kuring mah Ceng. Nah deh palbe sok kitu tinggal kuring teh lah.
Bade mah kuring teh ngedul polbe. Cara daek mantuan bapak, cara bantuan si abah si ambu mung lah gitu ngedul we. Teuing kumaha da ayeuna mah hayang mantuan batur teh. Merenges kitu we. Ditakdirkeunana diberi hidayah jeung taufik meureun kitu tah. Polbe. Ya, ada kitu carana manuhun we tuh, Ceng. Pertahankeun ulah sampaikeun ka ayeuna getol isukan buat jadi kedul. Nya kayang nama kitu rek dipertahankeun we polbe nya. Jamang jarotnya kudu dipertahankeun ari kahadean mah. Benar pisan Ceng, kudu dipertahankeun ari kahadean mah. Aya buru lempangna. Asa lambat-lambat teuing ieu urang lempang teh ieu. Anu tiluan harita ngagedig lempang bari jeung ngareretan imah-imah warga. Di kenca katuhu harita loba imah anu rajeg. Malahan mah aya anu masih kene ngobrol sagala. Katempo da cemporna masih kene hurung. Jeung sora oge masih kene singgrendeng. Anu tiluan harita laleumpang bari jeung nakolan kohkol ku si Aceng ditakol koholan mah. Tapi Mang Musa jeung Mang Jarot oge harita siap siaga. Bedog mah bedog harita geus disoren. Bisi teh mah aya anu mencurigakan asup ka imah-imah warga. Aya jalma sejen anu asup ka imah warga geus moal asa-asa we langsung rek ditarajang. Munang sajongjonan mah harita laleumpang jog we harita anjog ka deketan imahna Mang Musa. Atawa imahna palebe mah rada beda ti batur. Imahna teh rada gede. Sok sanajaan hateupna nama sarua dijieun tina euri atawa tina injuk. Tapi katempona teh memang alus. Imahna teh harerang, getol cigana mah. Di lapanana jeung alus ti warna cetna beda ti imah-imah anu sejenna. Dina kayaan keur leumpang kitu ngadeketan imahna palebe corilap. Harita aya jalma anu ngacorelat cileng-cileng. Harita aya dua orang jalma anu ngacorelat saterusna maluloncatan. Si Acing anu leumpang ti heula pangheulana harita coringat. Aya jalma sejen Mang aya jalma sejen yo aduh. Tungguan heulanya, kukuring dek udag yo, cileng. Si Acing harita loncat, ngudag jalma harita anu lompat. Sok sanajan dina kaya anu peuting bari jeung si Acing teh mawa kokol awi harita lompat we, ngudag eta jalma, cileng. Mang Musa jeung Mang Jarot harita molohok we. Da, cek pikir manehna mah eueuh jalma sejen anu liwat kadinya. Ngajurelat oge teu ka ciri-ciri acan. Naon cenah si Acing teh Jarot? Da geuningan buat lompat. Cenah aya jalma bieu cenah lompat. Aya nu ngajurelat cenah kitu. Oh, kitu keun we lah antepkeun heula atuh nya. Urang tungguan heula di dieu. Nya alus kena kitu urang tungguan heula di dieu. Da kuring mah teu nempo naon pieu teh. Mang Musa bener na oge sumpah teu ketemu naon-naon. Nah si Acing bisa nempo kitu nya. Teuing dah. Kula ge can kaharti ieu teh. Terusna ayeuna kudu kumaha tuh cicing wae di dieu. Nya urang deketana imah kula ieu buru. Bisi aya naon-naon ka imah kula. Hari cicing di dieu make. Bisi si Acing kumaha onah mah ieu buru. Mang Musa harita leumpang ngadeketan ka imahna. Mang Jarot oge sarua harita ngadeketan ka imahna. Si Acing harita lompat ngudag jalma anu lompat ti heula. Da sidik si Acing harita nempo ngolepatna dua jalma teh kadeketan imah Mang Musa. Culak cilek harita dideketeun tangkal jamu, dideketeun kekembangan oge harita ditetenan ku si Acing. Tapi eueuh sasaha. Lah, da bada cenah jalma teh geus puguh beda ka dieu. Lah, yakin nah. Ya bener aja jalma nu ka dieu bede. Si Acing harita ngangkeurendeng ngomong sorangan, perjeng ruat teret nitenan eta batempatan. Lantaran si Acing penasaran harita kuriwed kabelah hareupeun imahna Mang Musa. Terus harita dikuriling. Di situ mah aya jalma jahat kadeketeun janela imahna Mang Musa. Dabaning di jero imah teh da aya pamajikanna Mang Musa jeung anakna. Sanggeus si Acing kudelingan, tetela eueuh sasaha di dinya teh aman-aman bae. Si Acing harita ngacecentul we di deketeun tangkal jamu. Terilah harita Mang Musa jeung Mang Jarot oge nyamperkeun ngadeketan ka dinya. Aya naon Ceng? Aya jalma nu lompat ka dinya atawa kumaha teh? Bener Mang, beta anu ka dieu.
Tapi jalmana bet tingkah mana itu jalma teh. Ngajudelat nama lumayan oge ya. Tapi kuring mah curiga. Eta jalma teh tenan imah. Mamang imahna polobe. Bisa aya naon-naon. Cing mang bisa kabur asup cing hati-hati we yo. Tapi cing kuring mah teu nepo naon-naon euy. Buah-buah maneh mah bohong. Ih nya dede mang tong kidulah ke kuring. Sok senajan kuring teu kakare sadar nyen kelakuan anu hade oge kakara ayeuna. Tapi cing bener wah cing yakin lah. Cing percaya kuring teh bete nempo jalma nu rupat duaan. Curilat. Pake pakaian hari hideung pokona mah ngan tingkah mana nama teh teu ketempo. Yang meureun nyumput di tangkal kai teuing. Mang Musa jeung Mang Jarot harita sing haruleng. Dek percaya si Aceng tidak kakara sadar. Kakara harita nyen kehadiran oge. Kakara harita milu ngaronda oge. Tapi lamun nilik kana kayaan mah da sidik eueuh jalma nu nglampreng tadi teh. Ya geus we kieu tah perbe. Kuring mah dek merileme sorangan kabar itu. Walau dek milu ayo henteu we teu naon. Heuh, ayo tah. Urang udah lingka itu Aceng rek milu. Wal kuring mah milu dek di dewe nungguan jalma jahat. Sok bisi we aya jalma jahat deui ngulampreng ka dieu. Kapan itu imah mamang lamun misalkeun aya jalma jahat asup ka imah mamang ni kumaha coba? Anak pamajikan mana meureunan sing koceak di jero mang. Bisi mamang adek asup heula maju atuh asup heula titinan geura mang. Si Aceng harita tumanya jeung deui ngayakinkeun ka Mang Musa sangkan asup heula ka jero imah bisi aya naon-naon di jero imah. Tapi Mang Musa dina waktu harita rada cancaya ka si Aceng, teu percayaeun kana caritan si Aceng. Ok harita Mang Musa. Moal asup heula ka imah moal. Kuring mah dek nitenan imah manusia jane karona deui Ceng. Mek we maneh cicing di dieu mah. Sabada kitu mah Mang Musa jeung Mang Jarot harita ngalios ninggalkeun si Aceng. Rek nitenan imah-imah anu sejenna. Si Aceng harita rada ngahuleng oge kadengan ceritaan Mang Musa seperti itu. Saterusna si Aceng harita rurat reret nitenan eta petompatan tangkal jamu anu aya di deketeun imahna Mang Musa. Mangrupakeun tangkal jamu batu tapi geus gede. Tangkal jamu teh geus gede ngarampida ka luhur. Si Aceng nitenan kana eta tangkal jamu terus direret nepikeun ka luhur. Tetela eueuh jalma eueuh sasaha di eta tangkal jamu teh. Kulantaran penasaran, cilung si Aceng harita luncat kena tangkal jamu. Clik harita geus aya di luhur. Si Aceng harita ucang angge berejeung nyabak dahan tangkal jamu bisi teh manehanana teh ragragana. Dirilah antara harita cilung harita aya jalma datang kadinya. Dua orang jalma anu make pakaian sing sarwa hideung. Si Aceng harita curinghak saterusna eta jalma teu ngadeukeutan janela imahna Mang Musa. Saurang harita ngawarkeun peso leutik. Saterusna harita cetrek. Eta janela teh bisa dibuka berai. Janela teh muka puguh we si Aceng dina waktu harita ngarenjag. Tetela eta jalma teh kawilang lihai oge dina mukakeun janela imahna Mang Musa. Anu diasupan ku eta jalma teh ting kamar saha si Aceng oge teu apaleun, ting kamar Mang Musa, ting kamar anakna Mang Musa. Anu jelas pikeun si Aceng mah ngabahayakeun eta kejadian leh. Sedengkeun jalma nu saurang deui mah cicing we harita di luar ngajaga jigeurna mah bisa aya ronda kadinya. Si Aceng harita buru-buru turun, cilung si Aceng harita turun. Pokol awi anu teu tatari dipanggul harita ditunda heula. Saterusna mah harita serepet cring si Aceng teu asa-asa harita ngalugas bedogna. Cileng harita si Aceng lucat saterusna mah harita syuk eta bedog teh ditarokeun ka jalma anu keur ngajega di deukeuteun janela. Puguh we eta jalma anu keur ngajega teh kaget kadatangan ku si Aceng bereje ngablesurna eta bedog ngagurilap harita dek narok kana sirahna. Tapi tetela eta jalma teh tanginas oge. Hyuk cileng harita luncat ke belakang tuh keplos. Eta bedog teh harita ngaplos teu kena kana sasaran. Si Aceng makin penasaran harita hiuk eta bedog teh harita dikupak-kapik deui kana badan eta jalma. Pokok we eta jalma teh jadi beuki kaget lantaran si Aceng memang
benar-benar hayang maragatkeun nyawa dirina. Hiuk cileung, ngeplos. Sabetan bedogna si Aceng harita teu keuna kana sasaran. Dua jerim harita adu hareupan, ayeuna mah jarakna rada anggang tina janela. Hei, jalma jahat sia. Sia tah? Buru, sia, bejakeun gedeweek. Sia meme eta beung siapa cok buru bejakeun. Eta jalma teh teu cumarita. Sok senajan si Aceng tumanya kana ngaranna, tapi eta jalma teh teu cumarita. Saterusna mah eta jalma harita ngaluarkeun bedogna. Serepet sering gurilap. Bedogna sarua harita pada ngagurila, pada seukeut sering diasah. Jadi maneh teh ngajak tarung. Oke lah kalau begitu. Ya, cileung. Si Aceng harita langsung nerajang sabuk hiuk. Eta bedog tersabatkeun kana beheungna eta jalma. Eta jalma harita nakis ku bedogna. Hiup bletrang. Digelang leungeun si Aceng harita ngageleter sing siremeun. Untung bedogna mah henteu ngacleng henteu gerak-gerak kana taneuh. Siut hiuk kuku. Eta jalma pamaling teh harita nu dek maling asup ka imah Mang Musa harita nyabetkeun bedogna kana dada si Aceng. Si Aceng harita ngalanyap saterusna mah harita ditakis deui ku bedogna. Hiup bletrang. Kembang seuneu harita ngapuricak. Si Aceng dina waktu harita sing siremeun deui bae leungeunna. Nya nu antukna mah harita pluk. Bedog teh harita ragrag kana taneuh lantaran leungeun katuhuna si Aceng harita komper. Ngageter akibat bantrok kakuatan geus 2 kali bantrok. Pokoke eta jalma anu dek maling teh harita ngarasa bungah pisan lantaran bedog si Aceng harita geus ragrag. Anta parah deui cileung hiuk sokuna harita ngajejek kana dada si Aceng. Hiuk jobet jengkang gedebut. Si Aceng harita mebet ngagedebut kana taneuh. Tapi si Aceng dina waktu harita langsung ngagorentel saterusna mah harita bedog anu ragrag kana dina taneuh teh dicokot ti ku leungeun kencana. Parejeng leungeun katuhna mah harita dikepret-kepretkeun heula lantaran karasa sing siremeun. Oh gelah kuring can eleh peblog sia can eleh can sia. Oh urang tarung di jeung dewe, urang tarung di tumpuran jeung dewe. Si Aceng harita ngarengkeun di masang kuda-kuda. Jiga nu heueuh we si Aceng teu bisa kana naon kana ilmu silat. Eta jalma ngapadega harita berjeng nyekelan bedogna. Eta bedog saterusna mah diarahkeun kana dada si Aceng, tapi si Aceng teu sieun harita. Bedog anu geus dicekel ku leungeun kencana harita dipindahkeun kana leungeun katuhuna. Siap siaga harita si Aceng. Sabrut eta jalma teh narajang ka si Aceng, bedog harita nyolowok kana dada si Aceng. Tapi si Aceng dina waktu harita muterkeun padana harita siap padana harita muter barejeng nyingkan kana eta bedog besur. Keblas eta bedog teu keuna. Dina kayaan kitu si Aceng harita ngaliwat pisan kana palebah beungeut eta jalma teu asa-asa leungeun katuna harita ngagedor kana pucerina eta jalma. Hiup jobet. Eta jalma harita ngadaregdeg saterusna mah harita mancukeun tangtunganna barejeng nyekelan pucerina anu karasa nyeri. Sok sanajan dipindo ku leungeun kencana si Aceng. Tetilah sia teh dengan boga kemampuan ilmu silat anu hade euy. Dada. Ya, cileung eta jalma teh loncat sabuk hiuk. Si Aceng harita ngalenyap lantaran daya kecepatan eta jalma teh leuwih punjul cepatan dirina. Hiuk bletrang. Bedog harita ditakis ku bedogna si Aceng burcak harita. Kembang seuneu menikeun ka ngaburicak. Digelang leungeun si Aceng harita sing siremeun deui bae saterusna mah kapluk. Eta bedog teh harita kapluk kana taneuh. Eta jalma teh beuteun kasempatan nu hade cileung harita loncat. Sabuk harita bedog teh nyalabar harita kena beungeun si Aceng. Si Aceng harita menikeun ka cidarewas ngalenyap. Bisi we eta bedog teh kena beungeutna. Buru-buru si Aceng harita loncat ka tukang cileung harita loncat ka tukang. Sabada kitu mah si Aceng geus tutumpan deui. Pikeun ngalawanan eta jalma lantaran lamun teh mah terus-terusan dilawan, geus pasti we dirina bakal kasoran. Saterusna mah harita pulonyeng we si Aceng harita lompat barejeng tulung-tulungan. Dolong aya jalma jahat dolong. Aya jalma jahat balabai dolong. Si Aceng harita lompat barejeng tulung-tulungan. Pogo we.
kadenge kumang Musa jeung Mbah Jarot lantaran can jauh ti eta patempatan. Lempangna oge salse berjeng sok luak liuk. Ngadenge anu tulung-tulungan harita pulanyang Mang Musa jeung Mang Jarot harita lompat ngadeukeutan eta sora. Tolong aya jalma jahat, tolong. Sedangkan jalmaan tadi nyerang ka si Aceng harita buru-buru ngadeukeutan kana janela. Berjeng harita ngagerowok. Buru euy. Buru. Buru aya ronda bikin loba ka dieu sok buru keluar situ geblok. Buru geus can. Acan, can bebenangan Acan, tungguan heula sakudung. Cek jalma anu aya di jero kamar Mang Musa harita. Eta jalma teh tita tadi aya di jero kamar Mang Musa. Sedangkan pembajikan Mang Musa harita geus ditenggel harita geus ditenggel palabah pondukna ku eta jalma. Jadi pembajikan Mang Musa teh geus kapiuhan. Eta jalma teh nyungkap harita jero lomarina milikna Mang Musa. Etela can manggih duit acan. Tong boroning duit sapedak 2 perak atuda. Baju oge ngan baju butut hungkul. Sedangkan baju anu alus namah ting di mana? Ting disumputkeun meureunnan. Lantaran katampaun ku eta jalma baju-bajuna Mang Musa teh jiga anu urut hungkul. Ting memang bogeun lomari anu sejen. Tapi nu jelas mah eta jalma teh keur ngungkap we. Diungkap sakabeh bajuna Mang Musa teh diudulkeun, dikahanapkeun. Dina kayan kitu Mang Musa jeung Mang Jarot harita geus panggil jeung si Aceng. Pok Mang Musa harita, "Aya naon Aceng, aya naon? Aya naon? Aya jalma jahat Mang. Asup ke kamar Mamang. Tingali gara buru. Biar geus tarung jeung kuring hiji jalma mah. Anu jadi mah asup ka jero kamar. Ayo buru Mang, ayo. Ayo boro. Balanyang. Si Aceng leumbang teh heula dituturkeun ku Mang Musa jeung Mang Jarot. Satepina harita kadeukeutan imahna Mang Musa. Mang Musa harita colohok kelantaran dirinya harita aya jalma nu ngabedegan nangtung berejeng ngamang-ngamang bedog. Pogo he Mang Musa undur-unduran. Mang Jarot oge harita undur-unduran. Hei goblok, dek naon sia ka dieu? Hayang paragat Jawa sia. Hau, cirang. Eta jalma teh teu kompromi. Tananguan jawaban harita langsung narajang ka Mang Musa. Sabuk hieu kuku. Mang Jarot harita teh cicingeun buru-buru harita masat bedogna. Serepet sering. Hiu bulan terang. Bedog eta jalma teh takis lantaran Mang Musa harita kasima cikeunna teh. Lamun teh mah teu diadukeun eta bedog atawa teu ditakis ku bedog geus pasti we Mang Musa bakal kakeunaan ku eta bedog. Sedangkan si Aceng harita nyokot kokol anu tadi disimpen di hanapeun tangkal jamu. Asa eta kokol teh ditakol ku manehanana sabisa-bisa we sangkan buru-buru loba jalma anu datang kerinya. Kadenge kokol abi ditakol ku si Aceng berjeng tulung-tulungan. Deulila antarana harita priek. Airita loba jalma nu datang kadinya termasuk Mang Edi, Mang Usup jeung Mang Dudun oge harita datang kadinya berjeng haheho ralumpatan. Imah-imah warga oge harita brudul teh loba jalma anu datang kadinya. Pogo we 2 jalma anu keur dek maling teh harita. Nampok kitu mah sieun oge. Bulanyang anu saurang harita lumpat heula dituturkeun ku saurang dijeulung loncat harita dina janela. Celing harita pancu nangtung geus aya di buruan imahna imahna Mang Musa. Sabaraha kitu mah harita bulanyang cileng. Eta jalma teh harita lompat ninggalkeun eta patempatan. Mang Musa harita menikeun ka teu ngecep-ngecep lantaran kaget. Teteh lah geuninganan bener ceritana si Aceng teh yen ka imahna aya jalma jahat anu nek maling. Yaku lantaran panasaran harita Mang Musa buru-buru harita asup ka jero imah. Isi teh mah pambajikanana cilaka jeung anakna di jero imah. Sabarana asup ka jero imah tetela pambajikanana teh geus pingsan lantaran dipindo harita pundukna ku eta jalma. Baju harita aut-autan di deketan lomari ngabarak we di handap. Mang Jarot si Aceng jeung anu sejenna harita aya di jero imahna Mang Musa. Buru-buru harita dibantuan meresan papakeanana Mang Musa. Pamajikanana harita cenah hudang tapi tetela geuningan pingsanana teh rada lumayan lila. Ya kulantaran dikeureuy ku Mang Musa cenah hudang, pamajikanna harita hudang. Sedangkan anakna mah harita aya di kamar nawe. Nyumput lantaran sieun
Eta budak teh nyatana budak Mang Musa. Umurna teh sapantaran jeung si Aceng. Dina waktu harita cicing we ngagojod, harita disimut lantaran sieun. Inungna, yo, gerak udang, yo. Ya udang, yo. Polisi pamajikan Mang Musa harita hudang, berai panuna harita muka. Ya kulantaran acan naon, acan sampurna. Ingetanana manehanana dina waktu harita mangan saukurna teu ka Mang Musa. Pamajikan Mang Musa nu katelah biunit ya acan sadar sapinuhna lantaran waktosna parantos seep. Insyaallah dinten jeung urang teraskeun deui dina bagian anu ka-11. Berjing kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.